Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Aribis al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana ajengan anu ti Jakarta. Ongkoh Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Di sedak-sedak koreng ti Subang. Watu mengkonon ya. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna, pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para qori nu kaleresan aya rerencangan simkuring tadi ngaos, kurang doakeun qori-qori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya di gigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais.
Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi asal kermuludan kasorot balik parem deui iyalah tapi aya tamu anu luar biasa ya ini Madura istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis kesini bukan semata-mata mau maulidan ada yang dilihat mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji ya ada saya di sini murid saya umurnya 17 di Bali ngarasa ngora bae meureun nyananya asal diberi 50 tahun bung hayangna 17 udah 17 teu boga rarasaan meureun nya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang neruskeun lalakon nu kamari kamari orang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah sebut tahun gajah tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun di Mekah sabada diutus 13 tahun 40 jeung 13 sabaraha Haji cepet ieu ngadek hujan 53 jeung 10 bener ente sih si budak ieu aing masa da tepati percaya hitungan jangan mengitungna sok salah kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf Ibrahim wah teu beres ya mah barang kedua kali Ayub wah ieu mah kudu dibawa ke grogol Masya Allah Masya Allah jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijriahna tahun sabaraha cepet atuh nu kamari kan sekarang sabaraha poe culak cilik keneh bae wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun hijriahna tahun sabaraha Masya Allah isi udah ngaji naon atuh ya Allah kamari atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun 10 tahun Madinah aduh parah jasa parah atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitian tahun geus tahun 10 akhir berarti 11 tah seperti eta lah nah lamun tahun hijriahna tahun 11 wafat Kangjeng Nabi Masehina tahun sabaraha bener teu rada beneran ada setik kelempeng ya Masya Allah karim tah eta lu perlu diingat ku urang sejarah anu luar biasa pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400 persekongkolan Amerika jeung
inti nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar, dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggesan aing mah. Boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah, bubarlah pondok bubar. Beletnya sebelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadieuna geus kudu di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur beki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Eueuh manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Geus temempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya nu mere resep. Cak nu mere resep make mangande. Nya nareangan kaunggal tangkal aya meureun 2 karung mah. Eleh bobule mah. Deui pamajikan aju mau belati. Ieu mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh anu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang dicarekan. Lah jakna aing geus kieu bah hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu di luhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantepkeun nyana kaluar. Pamajikanna nempo naon ieu? Barang di deuleu. Innalillahi. Ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu. Atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harepan aing. Tapi eta pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurik henteu dipandang geula. Paingan nyahoan bae cek nya aya mataan. Orenganan. Jaya irungan segala. Aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu horeng mata aya. Tololnya we tolol. Aduh, barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya. Langsung nyana ngagedepret langsung. Kak, kudaon? Atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek. Ulah aju hantem-hanteman. Lah, salakina teh bonganna. Boga duit marahan bae cekeun. Can ge nyandung geus bebeakan marah. Geus ka ulah sok kikituanan ka. Eta aduh, kahayang kula marah ge hook ka eta. Eta kunaon dipotong. Lah, bonganna cekeun teh. Anjur kaon teu ieu cek salakina. Tunggul na kene. Aya. Nanyakeun tunggul. Teu beres. Ayo cenah turang ka kamar, hayu sugan aya tunggulna, hayu. Langsung ka kamar biasa, nyana happy. Ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene. Katipu. Nyana bareng hudang teh, teu mah lain-lain wae hulu kuya paingan. Atuh marah deui nyana. Masih deui. Salah atuh mola bebeja nya. Ulah bebeja hulu kuya. Lalakina modal haji pendi meureun nya. Mukakeun rahasia bae. Teu boga akal. Guys, balikan deui. Nah, ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji?
Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir. Beuh, aja pendi di Mesir pohar. Asa panghebatna bae meureunnya. Pan urang Mesir mah sebenarnya garagah, garelis. Nyelenyana. Asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran. Ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikan nomor 1 pemenang, nomor 1, nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ada sorana resep asa ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu nu sakitu kasepna maksudna okos cepot. Haji Rosidi Masya Allah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain. Haji Masuri Masya Allah lamun di deuleu kurang beuh pohara jasa bobogohan beak mobil hiji. Batur mah jantilok aya boga bobogohan tilok beak mobil hiji ieu mah bobogohan pleng bae spion eueuh. Balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak dia nabrak mah tilok 2 ieu mah 2 kabeh. Ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh. Cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae. Emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh. Masya Allah Karim. Tilu eueuh setirna. Tilok aya nu kitu bobogohan mah jeung setir-setirna. Kaopat kali leumpang suku cak Haji Wati ka mana mobil. Lah. Jual cek cenah teh. Sejarah luar biasa eta. Masya Allah, ada bajingan jasa tuh.
Padon poe nyorot ketingali, nu kasep ketingali, nu goreng ketingali, gelis ketingali, beke ketingali, gendut ketingali, kuabeh boro-boro manusia, munding hewan segala rupa ketingali, jarum potong ge ketingali. Kangjeng Nabi mah lain eta, nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok. Masya Allah, Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep. Alah, si hasud sama. Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi, banyak ngayakeun muludan, encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui. Resep jasa meureun rencananya, aya leuwih namanan kitu ge meureun. Ya Allah ya Rabb. Ieu kasorot, di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, berkatna dipanggul diiring ka ditu. Ya Allah cek kula rame-rame naon kurang keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di deuleu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus bakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung. Ya Allah, ka pondok ku jalana. Mun aya jalana mandek. Ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah. Tina bodoh jadi pinter, tina teu nyaho jadi nyaho. Masyaallah karim. Tina teu wauh ka Allah jadi wauh. Basyira wa nadhira. Sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah. Bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka sorga. Dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi sorga lain lalagaan. Pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak. Ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Mun ku kula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari lempang nu tadi aya di Jakarta. Ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka sorga. Urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkan ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser tek urang Cilongok jadi ka sorga. Urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana? Urang Cilongok pindah ka sorga ulah ka ngaku ieu urang mana? Ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu. Jangan dulu, pakai ada syarat-syarat. Cilongok mah tanpa syarat, arasup ke sorga. Emang bapak kolot orang gitu sorga. Tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi. Iyalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskan ku urang eta, wahara anta iksir wa goli. Aduh, setengah satu cuaca geus teu bagus. Kebari lanjutna iksir ya. Ya, carita iksir. Kebe orang malam mana ya? Senin, terus Selasa ngaji, malam Rebo, malam Kamis di mana? Nah, kayak orang cerita iksir di asem, sebab dia ngeste mendukung hujan, terus tengis peting kayak orang nyeritakan iksir. Tegor kula beri pohon kayaknya. Tanggung gua tuh setengah satu. Oh, aduh, sok jasa merenanan juri Cisoka datang merenya. Anta iksiru wa ghali. Masya Allah.
aya hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir, nu mantap Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali, kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh. Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan naon garah di kulon teh ujung kulon. Paranti anti orai. Mantap alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pamajikan ge pamajikan kagetin. Ih si aya orai di dieu. Barang dilenget-lenget ih jadi masalah laki. Mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulitna. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon bae untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajen teuing sakolana SD, hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang banget jore, pas aja pendek lah ya, banget perang. Nah, kuari hayang kawet, yes, beak geus tah geulis geus tah, beak tah geulis geus tah. Kan lamun orang nyebut ge mah itu geulis dawe, geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah geulis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh, beuh itu mah geulis dak, luhur tah. Itu tuh nu tiung beureum, mau itu mah. Beak geus mah geulis. Tah, lamun aya awewe geulis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu panggalana berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa banget jeung geulis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir. Kadeulina Mang Haji teh kasep bae. Kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae. Lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego. Payah jasa ya otakna ya SDM na ya Allah. Mang Haji ya walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae. Kadeulna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Aduh sabeca sorangan pan nya mah. Kasep bae kadeulna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan, masya Allah, tukang sapu, nah di Uzbekistan tukang sapu, jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu. Di Uzbek, bener cak Patriana, budak. Aing geus ka Amerika, geus ka Jerman, geus ka Inggris, geus ka Prancis, ka Mesir cak alal cak ka Maroko. Ieu lain ieu Uzbek, nya keur carita tas di Uzbekistan, ziarah ka Imam Bukhari. Waduh, barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema. Tukang sapu na bae. Tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih karasep orang Uzbekistan pengen Imam Bukhari kasep jasa. Nah ieu carita iksir ya iksir. Mang Haji mun nyekelan kayu iksir aju ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji. Mang Haji teh kadeulina kasep. Begitu kuari teu boga iksir, teu bawa iksir. Pan padahal mah kasep Mang Haji sakieu mah. Kasep. Tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi. Kurang ge padahal rezeki baca kasepnya. Tapi asal dibedakeun ieu kasep teh ih jeung jariji cek cenah. Tah aya jariji sagala. Nah, ieu kurang iksir. Kurang iksir. Supaya aya iksiran di awak urang baca sholawat. Jadikan awak urang sebagai iksir. Cicing di mana bae kadeulna kasep, cicing di mana bae kadeulna ganteng. Ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae. Jadikeun diri urang iksir. Mantap Kangjeng Nabi anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri.
sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sampai sapeting 4444 loba teuing gimana bungkasep beureun ya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sampai sapeting geus pokona lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis bejaan kula basi pohonya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kekuatan dibere tabah nyana gitu kene panitia pembangunan masjid wakilna ge mudah-mudahan dibere kuat nyana rada muriangan bae kuari kadeulna aja jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang dipake kadeudeuh jeung kanyaah ku Kangjeng Nabi urang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.